Ari nyimimin teh hiji parawan anu ceuk beja mah. Eta nyimimin teh boga tingkah laku anu beda ti batur. Jeung manehna oge kaasup wanoja anu resep ulin tur pikaresepeun. Da puguh cenah salianti manehna boga rupa nu geulis dibarengan oge ku manis imut nu ngagelenyu kitu paribasana. Kacaturkeun dina hiji poe eta nyimimin teh titah nungguan imah ku kolotna. Nya sakira 3 poe mah aya cenah. Kusabab eta kolot nyimimin teh rek inditnya nyabaan ka imah adina nu aya di dayeuh. Lantaran eta adina kolot nyimimin teh rek ngayakeun acara hajatan. Atuh daek teu daek eta nyimimin teh kudu nungguan di imahna sorangan. Ngan untungna teh nyimimin mah geus biasa. Jeung sakituna mah eta nyimimin teh kaasup wanoja anu ludeungan. Sok sanajan kudu nungguan imah kolotna sorangan bae. Ari sasingkatna ieu carita, dina kira wanci peuting nu keur sepi jempling. Eta nyimimin teh keur ngagoler bae di jero kamarna, sok sanajan bari ukur di caangan ku lampu lantera anu teu sabaraha caangna. Ari kaayaan dina waktu harita, di luar kaayaan masih keneh hujan ngaririncik cenah mah. Malahan mah eta hujan teh ti tadi sore keneh. Ari nyimimin peuting harita keur anteng bae ulin jeung lamunan bari digupay ku luak leokna cahaya lantera. Sok sanajan manehna oge sakapeung mah dibarengan ku hulang-hulang lantaran manehna kabawa ku hawa kaluman jeung kararesel. Dina satengahing hulang-hulangna eta nyimimin teh ngarasa kageuing tina lamunanana. Alatan harita teh manehna ngarasa kaget kusabab teu sakara-kara cenah. Dina kira wanci tengah peuting jol ujug-ujug bae aya angin nu ngagelebug anu karasana teh henteu saperti angin nu biasana. Ari eta angin teh asup ka jero kamar sambari motah sagala. Tapi dah henteu lila kituna teh jeung katempona oge teu ngaruksa kana naon-naon barang anu aya di sabudeureun kamar. Nyakseni kaayaan saperti kitu, eta nyimimin teh harita keneh metot simbutna. Terus eta si simbut teh dipake ngarimunan sakujur awakna alatan kabawa ku rasa sieun. Manehna harita asa sadar asa henteu cenah kusabab eta nyimimin teh ngarasa aya nu ngagarayam kana pingpingna. Bari terus mapai ka sakujur awakna, mimitina mah nyimimin teh ngarasa getek. Lila-lila manehna ngarasa nyaman, buktina manehna oge ngarasa nikmat sagala cenah. Jeung eta rasa teh ku manehna can dirasakeun saumur hirupna. Rumayan rada lila kituna teh. Anu akhirna eta nyimimin teh kabawa ku arus sagara kanikmatan. Bari ting saha anu iseng mah da sidik teu katempo jirimna. Nu akhirna eta nyimimin teh ngalempreh bae jiga ngarasa capek. Malahan mah eta ambekna oge mending reha pranjug cenah. Tungtungna eta nyimimin teh kasarean tibra nepi ka teu inget deui bumi alam. Sesingkatna ieu carita kira-kira wanci isuk. Di luar sora manuk geus cing rarecet, hayam jago oge geus cing kongkorongok. Malahan mah dangdaunan anu baseuh ku cai di waktu peuting sing aroyag geus katepak angin. Kembang-kembang cing garupay mapag mata poe nu nyumirat cahayana anu dek nyaangan dina poe harita. Ayeuna mah urang caturkeun deui ka lalakon Nyai Mimin. Harita Nyai Mimin teh ngulisik hudang. Harita mah awakna teh meuni karasa nyareri. Kolesed manehna lalaunan turun tina eta ranjang barang rek ngalengkah karasa rada nyeri. Pas pisan di bagian kahurmatanana. Atuh Nyai Mimin oge kaget jol ngahulang sajongjongan mah. Nginget-nginget naon perkara anu geus karandapan tadi peuting. Ret manehna kana sepre, manehna nempo aya noda beureum, harita keneh manehna oge ngahulang deui bae. Nu akhirna manehna nyidik-nyidik kana eta noda beureum teh. Satuluyna eta Nyai Mimin teh diuk deui bari terus nginget-nginget kajadian aun anu karandapan sapanjang waktu harita. Ras manehna teh inget kana kajadian aneh anu basa di waktu peuting teh. Malahan mah sagala rupana masih keneh karasa.
Dina ngahulang jentulna, eta Nyi Mimin teh manehna mikiran hiji kanikmatan anu moal bisa digambarkeun ku naon bae cenah. Beki ditu teh beki jauh bae eta lamunanana, kitu oge pipikiranana beki anggang ku malayang. Nu akhirna eta Nyi Mimin teh malah asa hayang ngarandapan deui kajadian anu siga waktu peuting harita. Satuluyna ieu carita, harita teh manehna jol cengkat bae tina diukna. Tuluy manehna ngaleos indit ka cai, niat rek indit mandi cenah. Nya harita keneh pakeanana hiji-hiji dibukaan. Barang muka anu terakhir nyaeta kaos sangsang teh, eta Nyi Mimin teh manehna ngagebeg. Lantaran manehna oge mangih kareuwas kusabab cenah dina sabagian awakna pinuh ku tanda beureum anu rada geuneuk. Komo dina beheungna mah tapi da dirasa-rasa ku manehna asa teu ateuh. Tapi naha bet bareureum kieu. Kitu gerentesna eta hate Nyi Mimin dina waktu harita. Henteu loba pipikiran deui cenah barea. Ujung-ujungna eta Nyi Mimin teh ngagebrus mandi seperti biasana. Sanggeus manehna rengse mandi, Nyi Mimin siap-siap dangdan rek indit ka sakola. Tapi acan oge rap manehna make baju, karasa deui aya nu ngarayap dina bagian kahurmatanana. Poho kana niatna mah kalah anteng nuturkeun pangajak anu teuing saha da teu katempo wujudna. Sanggeus ngarasa puas, eta Nyi Mimin teh kalah ngaguher deui sare, lain indit ka sakola. Aya kana 3 poena mah Nyi Mimin teh kitu jeung kitu gawena. Imah geus teu kaurus, sakolah embung, malahan mah dahar oge jiga nu teu hayang. Dina waktu harita eta indung bapana daratang. Kasampak ari Nyi Mimin teh keur ngagegebra we sare tibra. Beungeut sepa, buuk acak-acakan, baju oge geus teu puguh urus ka tempona. Kitu kaayaan Nyi Mimin dina waktu harita. Mimin, geura hudang yeuh. Nah, wayah kieu masih sare, beuteus sakola deui. Kitu ceuk indungna bari nguyah-nguyah awak Mimin. Kulisik atuh Nyi Mimin teh lilir, terus manehna nguniang cengkat bangun anu laleus pisan ka tempona. Atuh nempo kaayaan kitu, indungna meuni ruas ka cida. Panyangkana teh meureun harita Mimin teh keur gering. Kunaon si laing teh Mimin? Eta beungeut bet sepa kitu. Maneh teh gering. Kitu pokna tumanya indungna sambari manehna teh nyabakan awak anakna. Henteu mak. Ngan cuman itu rada lalieur luka kunaon. Tembal Mimin dina waktu harita. Cobaan atuh maneh teh nginum obat. Atawa mun erek hayu ka dokter jeung emak. Kitu eta pangajak indungna Mimin. Teu kedah mak, kege dahamang meureun. Syukur atuh mun kitu mah, ieu mah bisi katutuluyan we. Nya sok we atuh ayeuna mah golerkeun deui. Kitu eta pagalontrenganana Mimin jeung indungna dina poe harita. Kacaturkeun sabulan ti harita, eta Nyi Mimin teh beuki ruksak bae, awakna begang, gawena ngan ngadaharan nu lada jeung nu haseum. Bari manehna teh mineng katempo utah-utahan sagala cenah. Atuh nempo kitu indungna beuki reuas bae, tapi satiap diajak ka dokter, Mimin mah sok nolak jeung nolak bae. Ganti poe awakna eta Nyi Mimin teh jiga nu barareukah. Beteungna katempo gede, gawena oge ngan sare jeung sare bae. Malahan mah geus mung nanaon ka sakola oge kudu dipaksa-paksa. Ayeuna mah urang kocapkeun bae dina hiji peuting. Indungna Nyi Mimin nu katelahna BH teh harita keur diuk ngahuleng di tengah imah. Manehna bingung lantaran mikiran panyakit anakna anu matak teu kaharti. Jeung matak aneh mun dipikiranna oge. Keur kitu eta BH ngadenge Mimin jiga anu keur marurung atuh geuwat manehna oge cengkat muru ka kamar anakna. Barang brai panto dibuka, kasampak Mimin teh keur peureum beunta, bari jiga anu keur ngararasakeun hiji kangeunahan cenah. Ari harita eta BH teh nyangkana Mimin teh keur ngimpi. Manehna ngeteyep ngadeuketan awak Nyi Mimin sembari dek menerkeun simbutna.
barang kop leungeun nyekel simbut jol ngacorelat aya hiji cahaya hejo kaluar ti jero eta simbut anu dipake ku Nyi Mimin waktu harita. Eta cahaya teh cenah melesat keluar ningakeun rohangan lumpat kaluarna teh ngaliwatan liang jendela. Atuh ngagebeg harita teh BEH reuas. Tuluy eta simbut Nyi Mimin dibukakeun, barang bray dibukakeun harita katempo Nyi Mimin teh kaayaan teu make papakean. Jeung kumaha we katempona jiga anu geus ngalakukeun suka bunga. Harita keneh eta BEH atuh ngajerit lumpat muru ka salakina. Atuh mangkarya oge anu keur sare tibra manehna kuat ngorejat reuas. Aya naon atuh maneh teh ha? Ngadon rariweuh wayah kieu, ngagandengan batur nyaho. Kitu pokna mangkarya bangun nu ambek. Saterusna ieu carita, harita keneh BEH oge ngalalakonkeun perkara naon anu katempo ku manehna dina waktu harita. Nya mangkarya ge atuh jadi bengong ngadengikeun kitu mah. Sambari manehna nuluykeun deui caritaanana. Teu bohong maneh teh ha? Ih ari bapana, nya keur naon kuring bohong. Atuh henteu lila deui eta maranehna teh nuduaan nyamperkeun muru ka kamar Nyi Mimin. Anu satuluyna BEH jeung mangkarya maranehna ngadonunguan Nyi Mimin tamat cenah nepi ka isuk. Malahan mah eueuh nu sare sakarejep oge. Sanggeus jajab ka wanci isuk, eta Nyi Mimin teh dihudangkeun ku indungna. Terus dititah ka cai, sanggeus rengsena balik ti cai, eta Nyi Mimin teh dititah sina siap-siap rek dibawa ka dokter. Sok sanajan keukeuh, eta Nyi Mimin teh mung oge nu akhirna manehna ge nurut ka nu jadi kolot. Da sieun cenah bisi kaserang ku panyakit tumor. Teu kacaturkeun kumaha di jalana, nu sidik mah ayeuna Nyi Mimin teh geus pahareup-hareup deui jeung dokter tea. Satuluyna manehna dipariksa ku eta dokter, malahan mah eta dokter ge bangun nu rada ngahuleng sajongjongan mah. Terus harita keneh eta dokter teh ngareret ka BEH, nu kabeneran BEH oge cenah milu ka jero ruang pamariksaan. Da manehna ge hayang yakin cenah mah boga panyakit naon budakna teh. Henteu lila deui eta pa dokter teh tumanya ka BEH. Kieu pokna teh. Punten ibu sateu acana ari tuang putra teh tos nikah teu acan? Teu acan Pak Dokter. Malahan masih nyai masih sakola keneh. Kitu jawabna BEH semu gempeur. Oh teu acan. Kieu nya ibu, kanggo ngayakinkeun naon wae panyawatna, mangga upami tiasa mah tuang putra teh piwarang kaluar heula. Atuh bili bade mulih nya, mulih heula ge teu sawios kitu. Tah engkeun ibu mah pas sore ka dieu nyaliranya. Bari sakantenan nyanak cai ka hampanganana, pikeun ngayakinkeun panyawat naon anu dirandapan ku si nyai teh. Tah kitu panginten ibu ayeuna mah. Nya harita keneh BEH ge ngaungekeun tandahing manehna satuju kana saran ti dokter tea. Nya nu akhirna eta BEH jeung Nyi Mimin teh ningakeun eta ruang pamariksaan. Sasingkatna ieu carita sakira wanci pasosore eta BEH jeung pa dokter teh sakumaha janjina. Harita urin nu dibawa ku BEH teh dipariksa ku hiji alat anu kawilang canggihna. Sanggeus beres ditalitina eta dokter balik deui ka ruangan pamariksaan. Bari mawa hasil positif urin Nyi Mimin tea. Hapunten ibu, salaresna mah tuang putra teh sanes teu damang biasa. Tapi rupina anjeunna teh salaresna mah nuju ka kandungan ieu teh. Malahan mah tos bade lebet ka 2 sasi.
Kitu cenah hasil panelitian pa dokter teh nu katarima ku BEH waktu harita. Atuh harita keneh BEH oge jol ngagebeg lantaran manehna teu percaya jeung asa pisan cenah dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Teu lila tidinya awakna laleuleus asa teu aya pisan tangan pangawasa. Anu saterusna ieu carita, harita teh BEH geus aya deui di satengahing perjalanan. Dek ngajogjog balik ka imahna. Ari eta leumpangna oge meuni asa napak asa henteu cenah karasana ku BEH teh. Malahan mah katempona ge semu melenghoy ti kajauhan mah. Pikiran kumalayang rea jalma nu nanya oge meuni teu aya pisan hiji oge nu dijawab. Sagancangna ieu carita, ayeuna mah BEH teh geus nepi deui ka pakalangan imahna. Manehna jol hanjat kana golodog sambari mukakeun panto. Sanggeus aya di jero imah, eta BEH jol meubeutkeun awakna kana kursi. Nempo kaayaan kitu, eta mangkarya anu keur ngagiling bako teh reuwas. Sambari manehna tumanya. "Yeuh, Eha, ai maneh kunaon? Kabiasaan maneh mah ari geus ngareurewas teh." Kitu pokna ceuk mangkarya waktu harita. Ari BEH nu ditanyana, manehna teu loba cumarita. Nya anu akhirna mah eta BEH teh ngasogeun bae kertas anu pamere ti dokter teh. Harita keneh eta kertas ti dokter teh ku mangkarya dibaca kalawan dariana. Malahan manepi ka imet sagala sok sieun keuna kana nyalahan. Saenggeus talarti kana macana, eta mangkarya harita keneh nanya deui ka BEH. Malahan mah eta nanyana teh sambari dibarengan ku beungeut anu kacida beureumna. Pokna teh kieu cenah. "Naon Eha? Eta si Mimin teh reuneuh. Teu salah kitu ieu teh. Na saha lalakina cenah anu geus kumawani ngarurujit ka anak aing." "Atuh teuing bapana, justru kami oge teh keur bingung." Kitu tembalna BEH di waktu harita. Nya satuluyna mah eta mangkarya nuluykeun deui caritaanana. "Nah jadi bet kieu budak teh, leutik keneh geus kumawani namplokeun kokotor kanu jadi kolot. Mana geura si Mimin teh Eha gusur ka dieu." Kitu eta kedalna mangkarya dina waktu harita. Ari Nyi Mimin nu aya di jero kamar teh manehna jol ceurik ngabangingik sembari nangkep tuur sagala cenah. Manehna bingung naha bet jadi kieu jeung kudu kumaha teuing kudu kumaha. Cag ayeuna mah urang ecageun heula carita anu judulna Getih Siluman bagian kahiji karya Dewi Samudra. Tah kitu cenahnya baraya carita nu dina dinten ayeuna. Insyaallah ieu carita teh bade dipedarkeun deui di bagian kaduana. Sateu acan simkuring pamit. Simkuring bade ngucapkeun mangrebo-rebo hatur nuhun ka para pencinta dongeng Sunda di mana wae ayana, terutama ka para subscriber anu selalu manco. Oge ka baraya-baraya anu di kaler di kidul di wetan ujung di kulon anu kusim kuring teu tiasa disebatan hiji-hijina. Tapi mudah-mudahan sadayana mitra incuki Sunda dak di mana wae ayana sing aya dina Ginanjar kawilujengan. Oge sim kuring teu hilap bade ngucapkeun mangrebo-rebo hatur nuhun ka Teteh Dewi Samudra anu padumukanana teh di Sumedang. Anjeunna parantos mempercantenkeun salah sahiji naskahna di ropea ku sim kuring. Oge bilih teh mah aya para saderek-saderek anu sok resep kitu nya sareng hobi ngadamel naskah-naskah dongeng Sunda. Bilih teh mah kapayuna hoyong dipedarkeun dina channel sim kuring. Sumuhun mangga insyaallah-nya mangga hubungi wae kontak anu tos aya di profil channel YouTube sim kuring. Atanapi di lewat Facebook oge sumuhun mangga kantun milarian we Incuki Sunda atanapi Facebook pribadi Endai Aditya Dangiang. Panginten dicekapkeun sakitu bae ditutup ku doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun permios.